Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abuna Pisah. Wasani sareng ari anu kaduana min arkanis sholati anu tetep tina pirang-pirang rukun sholat eta al-qiyamu ngadeg fil fardi nisbat dina sholat fardu ma'al kudroti sarta kawasa alaihi kana itu qiyam walau bimuinin sanajan kabuktosan itu qiyam eta tetep aya jalma anu nulungan bi ujrotin kalawan buruhan fadilatin anu ngaleuwihan itu ujroh an mu'natihi tina biaya na ieu jalma wa mu'nati mumawwanihi sareng biaya anu dibantu ku ieu jalma yaumahu dina poenana ieu jalma walailatahu sareng dina peutinganana ieu jalma payajibu mangka wajib itu qiyam halatal ihrami dina tingkah takbiratul ihram bihi kalawan itu fardu li khobaril Bukhari karena ayah hadisna Imam Bukhari an Imron bin Husain nampi ti Imron bin Husain qala ngadauh itu Imron kanat kabuktosan bi eta tetep sarta kami naon bawasiru ambeien fasa'altu tuluy nanyakeun kuring annabiya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anis sholati tina tentang salat faqala tuluy ngadauh Kangjeng Nabi sholli kudu salat anjeun qaiman halna anu ngadeg fa ilam tastati mangka lamun henteu mampu anjeun faqaidan mangka salat halna bari diuk fa illam tastati mangka lamun henteu mampu anjeun fa'ala janbin mangka salat bari nyangigir zada nambahan saha an-Nasai Imam Nasai fa illam tastati kana lapad fa illam tastati mangka lamun henteu mampu anjeun pamustalqian mangka salat halna nangkarak la yukallifu henteu merdih saha Allahu Gusti Allah nafsan kana awak-awakan illa wus'aha angin kana kamampuanana itu nafsan wa ajma'at sareng rempug saha al ummatu umat ala dalika kana wajibna itu qiyam wa huwa sareng ari itu dalik eta maklumun dikanyahokeun minadini tina agama bidarurati kalawan nemrak wa kharaja sareng kaluar bil fardi kulapad al fardu naon annaflu sunat wa bil qadiri sareng kaluar kulapad al qadiri naon al ajiju anu apes jalma anu apes wa qad yubhamu sareng terkadang dipahamin dalika tina itu khoroja naon sihatus sholati sobi sahna sholatna budak al fardo kana fardu qaidan halna bari diuk ma'al kudroti sarta kawasa alal qiyami kana ngadeg wal asohu sareng ari kaul anu leuwih soheh kama sapertikeun perkara fil bahri anu tetep itu madina kitab al bahri eta khilapuhu nyulayaanana itu sihatus sholati sobi wa mislu sholati sobi sareng eta misilna sholatna budak as-sholatu ari sholat al muadatu anu dibalikan deui itu sholat wastasna sareng ngiwal sahabat duhum sapalihna ulama min dalika tina wajibna qiyam masaila kana pirang-pirang masalah al ula ari anu kahijina eta ma perkara lau khopa lamun sieun saha rokibus sapinati jalma anu tumpak parahu gorkon kana kakerem ao dawa ronar roksi atawa lieur sirah fa innahu mangkasa nyana itu rokib eta yusolli solat itu rokib min kuudin bari diuk wala i'adata sareng teu kudu ngabalikan deui solat alaihi ka itu rokib Wasaniatu sareng ari anu kadua na eta masalah laukana lamun kabuktosan bihi eta tetep sarta itu jalma
naon sal subaulin lara beser. Lau koma lamun ngadeg ieu jalma salah mangka beser naon bauluhu cai kiihna ieu jalma. Wa in ko ada sareng lamun diuk ieu jalma lam yasil mangka henteu beser itu bawa. Pa innahu mangka sanyana itu jalma eta yusolli salat ieu jalma min kuudin bari diuk alal asohi cekaul sohe. Bila adatin bari henteu ngabalikan deui kana salat wa minha sareng eta tetep tina itu masalah ma ari perkara laukola lamun nyarita saha tobibun dokter sikotun anu kapercaya itu tobib liman kajalma yu'ayyinu anu ngabantu huka itu eman naon maun make cai in solaeta lamun solat anjen mustalkian halna bari nangkarak am kana mangka kongang naon muda watuka ngubaran anjeun falahu mangka eta tetep kaitu mantar kul kiami ari ninggalkeun ngadeg alal asohi cekaol sohe. Walau amkana sareng lamun kongang almarido kajalma anu gering naon alkiamu ngadeg munfaridan halna anu munfarid bila masakotin kalawan henteu aya masakat walam yumkin sareng henteu kongang huka itu marid naon dalika itu kiam pi jamaatin sarta berjamaah illa bi ayyu solia angin ku secara salat itu marid ba'doha kana sapalihna itu salat qaidan halna anu diuk qaidan halna bari diuk pal abdolu mangka ari anu leuwih utama eta al infiradu sorangan salat sorangan watasihu sareng sah itu salat pil jamaati sarta berjamaah wa in ko ada sareng lamun diuk itu marid pi ba'diha dina sapalihna itu salat kama sapertikeun perkara fi ziyadatir raudhah anu tetep itu madina kitab ziyadatur raudhah asali satu ari masalah nu katilu eta ma perkara lau kana lamun kabuktosan lil guzzati eta tetep pikeun tentara saha rokibun jalma anu ngintip yarkubu anu ngintip itu rokib al adwa ka musuh walau koma sareng lamun ngadeg itu rokib la roa mangka yakti ningali huka itu rokib saha al adu musuh aw jalasa atawa diuk saha al guzzatu pirang-pirang tentara pi makmanin dina tempat nyumput walau komu sareng lamun ngadeg itu guzzah la ro'a mangka yakti ningali hum ka itu guzzah saha al adu musuh wa fasada sareng ruksak naon tadbirul harbi pengaturanana perang solu mangka salat bae itu guzzah ko kuudan halna bari diuk wa wajabat sareng wajib naon al i'adatu ngabalikan deui kana salat alal madhabi numutkeun madhab Imam Syafi'i linudroti dalika karena langkana itu salisah illa in khopu angin lamun sieun itu guzzah qasdal adwi kana ngamaksudna musuh lahum ka itu guzzah falatal zamu mangka temisti hum ka itu guzzah al naon al i'adatu ngabalikan deui salat kama sapertikeun perkara sohaha nyohehkeun Imam Nawawi hukana itu ma fitah kiki dina kitab at-tahqiq wal parku sareng ari bedana baena ma antara masalah huna di dieu wa baena ma sareng antara masalah maro anu geus kaliwat itu ma eta annal udro sanyana udur huna di dieu eta a'domu leuwih pohara minhu tibatan itu udro sama dina itu marro wapil hakikoti sareng dina hakikatna lastisna henteu aya pangiwal eta maujud
li anaman karena sanyana jalma dzukiro anu dicaritakeun itu man eta ajijun anu apes imma li darurati tadawi pada ugah karena madarat gawe obat au khaufil goroki atawa karena sieun kakerem awil khaufi atawa karena sieun alal muslimina kajalma anu Islam kabeh aw nahwi dalika atau bangsana itu anu kabeh. Pain kila tuluy lamun dicaritakeun naon 5 akhoro lapad 5 akhoro 5 karena naon perkara akhoro ngahirkeun musonib al qiyamah kana ngadeg anin niati tina niat ma'a annahu sarta sanyana itu kiam eta muqaddamun anu diheulakeun alaiha manderikeun niat ujiba dijawab itu kilbi annaha kana sanyana itu niat eta ruknun rukun pis sholati dina sholat mutlakon kalawan mutlak wahwa sareng ari itu kiam eta ruknun rukun fil faridoti dina pardu pakot ngan sakikituna wa falidalika mangka karena itu elat bi annaha ruknun fi sholati mutlakon kudimat diheulakeun itu niat alaihi manderikeun itu kiam wasartul qiyami sareng ari syarat ngadeg eta nasbu dohril musolli ngancegkeun tongongna jalma anu salat li annasmal qiyami karena sanyana ngaranna ngadeg eta dairun anu ngubeng ma'ahu sartana itu nasbu dohril musolli fa in waqopa mangka lamun ngadeg ieu jalma munhanian halna dongko atawa cicing ila kudda mihi kana keneungna ieu jalma au khol fihi atawa katukangeunana ieu jalma au mailan atawa anu doyong ila yaminihi kabelah katuhueunana ieu jalma au yasarihi atawa kabelah kencaeunana ieu jalma bihaisu la yusama kalawan sakira-kira henteu dingaranan ieu jalma ko iman ku ngadeg lam yasiha mangka henteu sah naon qiyamuhu ngadegna ieu jalma litarkihi karena ninggalkeunana ieu jalma al wajiba kana anu wajib bila udrin bari henteu aya udur wal inhinau sareng ari dongko asalibu anu nyabut itu inhina lil ismi kana ngaran eta ayasiro jadi ieu jalma ila ruku'i kana ruku eta akroba leuwih deukeut kama sapertikeun perkara fil majmu'i anu tetep itu ma aya dina kitab al majmu' walawis tanada wallahu a'lam bissawab.